Botak. Sia geus anyar deui awewe teh. Kumaha aing goblok. Sia goblok mun dibalago boga babagu gleutik ge goblok sia. Nah si teh itu apal barang leutik. Biasa neng baheula yang dikawin sangkilang seputuskeun. Emang si eta bogoh pisan ka Aa? Walau alam sigana mah geus beunang parawana. Anjir kalapa euy. Di badag kieu. Itu badag ya ieu. Wah, ieu mah jerona ge loba cenah. Mantap. Udah manis dikasih susu ya. Mantap. Naon seplong-plong. Kunaon maneh sakena parusing kitu? Heuh Kak, aing paling sebel amun aya tamu ka imah tuluy nanya. Nanya naon maneh? Kang Bule, aya WC? Terus kumaha dijawab kumaha? Teu aya, ceuk aing teh di dieu mah marodol ge na calana. Saya sebagai perwakilan RT ya, saya tidak terima yang namanya Lisa Markona. Dia telah menjelek-jelekan nama sekaligus ke-RT-an kita. Pokoknya saya tidak. Naon teh? Pedah can kabagean. Sok diculik 7 peting, ayo. Ke jawerna sok ngabelokeun cai kiih teu. Jangankan ngabelokeun cai kiih. Bersiul pun jawer aing mah bisa goblok. Kiu anjing. Orang laki-laki gak anjing bos goblok. Pas. Di kebon terong teh nu leuwih mantap mah pas jam 12 pirang. Anjir, alus idena bener Jadi kalau mau di kebon terong ungu mah lamun jeung lalaki anu sakedeung teh ku aing diteruskeun jeung terong. Anjir. Jeung terong pugu-pugu gede anjing nikmat. Goblok. Si kita kacangna asin tuh. Pasti makin asin kumaha ieu rek makan. Anjing, dari tekan ke selaki. Kacang asin. Le, Naon? mana jadi ulin ka imah urang teh? Jadi atuh kok maneh teh? Rek ngopi atuh le. Ngopi atuh. Mana resepna kopi naon gitu? Kopi hidung. Oke dipanggieunkeun amis le. Teu kudu amis ke, nu penting mah satya maneh kae. Anjing, sia. Gombal, goblok sia nih.